Kagiatan abdi di bumi sapopoe teh moal tebih ti ngerjakeun tugas nu rea pisan, anu dikirim ku guru-guru lewat online. Lantaran ayeuna teh keur libur kanggo 2 minggu pikeun nyegah virus corona. Mun abdi geus bosen jeung rada riet, abdi osok nontonan drama Korea anu cek abdi mah meuni resep pisan. Oh nya, nginget virus corona teh geus marak pisan penyebaranana, jeung kitu urang kedah ekstra hati-hati, nyaeta bisa ku cara pola hirup nu sehat. Unggal poe, abdi osok ngaberesan kasur, pikeun ditempona rapi tur nyaman. Abdi oge osok nyapuan kamar, ngabersihan sagala kotoran jeung debu nu aya di ubin. Tong hilap oge urang kudu wajib ibadah, ngadua ka Gusti Allah jaker ngaleungitkeun eta virus corona. Nah, mun bisa, arurang kudu rutin make hand sanitizer, komo deui lamun pikeun jelema anu sok kaluar ti bumi. Tadi kan abdi geus nyaritakeun kagiatan sapopoe abdi nyaeta cara hirup sehat. Ayeuna abdi bakal ngingetan deui supaya arurang bisa ngacegah penyebaran virus corona. Cara-carana teu ribet. Kahiji, ulah kaluar ti bumi tapi cicing bae di bumi. Kadua, kudu rutin ngumbah leungeun nepi ka bersih. Katilu, kudu nyingkahan kontak jeung sato anu liar. Kaopat, kudu sering-sering moyan pas isuk-isuk. Kalima, kudu make masker amun arek mamangkatan kaluar. Virus corona nyaeta virus anu menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ieu geus menyebar ka babaraha nagara, terutama Indonesia. Unggal poe makin loba kasus jeung korban nu nyerang. Ku kitu, hayu urang ngababarengan ngalawan COVID-19 ku cara cicing di bumi jeung ngajalankeun pola hirup sehat. Sakirana sakitu bae ti abdi, mugia aya gunana.